Misteri di Gunung Koromong. Misteri di Gunung Koromong. Ia sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa kualatan gagal ngalaksanakeun ambisi badag ngalantarankeun Arya Perbangsa beuki sakamakama milampah kajahatanana. Loban jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politika nagaraan beuki harengheng kasugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur. Sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawasa di tatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi nu hayang mulut keuntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar. Hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Mireungeuh suranggana bengong, Kisah Jiun unggek minangka tanda ngayakinkeun. Ceuk Kisah Jiun kateuceubna ka urang Cirebon teu bisa pareup. Sanggeus Arya Perbangsa tatuparna dina pertempuran ngalawan prajurit Cirebon jeung Sumedang Larang di Kutamaya, tur henteu bisa deui mimpin pasukan. Manehna teh langsung gabung ka Ki Banaspati sababnya ieu tokoh anu akhirna boga rarancang badag mah. Malah Kisah Jiun ngarasayeun rarancang anu keur dipigawe ku Ki Banaspati mah jauh leuwih badag katimbang rarancang anu keur dipikiran ku Arya Perbangsa. Sabab Ki Banaspati mah bari jeung ngilukeun urang Banten sagala rupa. Kitu sababna kami akhirna milu awub jeung pasukan Banten nu keur turun jangkar di Muara Belanakan, ceuk Kisah Jiun deui. Ceuk Kisah Jiun rarancang ngeunaan suranggana saparakan carek nyulusup kana kapal bogana urang Banten anu keur turun jangkar di Muara Belanakan teh geus kaambeu ku Ki Banaspati. Kitu sababna eta tokoh teh geus nyieun rarancang jang ngareka perdaya musuh. Sadere harita kudu pura-pura henteu apa. Saha anu nyulusup teh? Malah harita sadarea kudu pura-pura percaya lamun sia jeung sabalad-balad ngakukeun balad Ki Banaspati. Tah, engke sanggeus araya dina kapal, kakara rek dikakalakeun, ceuk Kisah Jiun. Kisah Jiun oge nyebutkeun yen upaya ngalumpuhkeun musuh teh rek ku jalan racun, suranggana saparakanca bakal dibaruang ku racun.
Eta baruang teh bakal dicampurkeun kana rangsum. Nya kami sorangan anu harita nyayagikeun baruang teh. Ngan tugas nyampurkeun eta rangsum jang bagikeun teh dipasrahkeun ka hiji jalma anu ngaranna Soma. Pelebah dia gagalna eta rarancang teh. Sabab gadienakeun sadaya kakara apal. Yen jajakan nu ngaranna Soma teh sebenarna mah bilu ka anjeun. Cicing dina kapal Banten teh ukur akon-akon hayang mantuan wungkul. Sabab tujuan utama nama hayang ngagagalkeun rarancang-rarancang badag anu keur disusun ku Ki Banaspati, ceuk Ki Sajiun. Rengse dodongeng sarupa kitu manehna ngaleh-leh ti daya teu upaya. Ngapanana ngahegak jeung leungeunna nyekelan pageuh kana beuteung anu buncireung. Kacirina Ki Sajiun teh nandangan ka nyeri anu pohara da sakepeung mah make jeung jejengkengan jeung hahargungan sagala rupa. Mungguh matak pikarunyaeun keur suranggana mah. Ari eta kunaon atuh beuteung beuteung teh babarehan kitu? Pokna maluruh kasakit Ki Sajiun. Ceuk anu bisa mah cenahkeun aku warejit. Aduh. Tembal Ki Sajiun geus papalengkingan deui bae. Baruk, keun aku warejitnya. Nah warejit teh saha anu ngirimna? Mana aku kejam-kejam teuing. Omong suranggana. Ki Sajiun hayang nembalan ngan kanyerina jiga beuki nambahan. Buktina ayeuna mah manehna lain ukur hahargungan tapi mah kejeng gogoakan. Malah aya nu kieu meureun anu disebut ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit teh. Ki Sajiun adu glajer beuki kekoceakan. Budak parawan anu cenah anakna teh geuwat keluar ti pangkengna bari rawah riwi. Menggeus Nyai, montong halangan. Keun ku kami urang parancahan, ceuk suranggana bari pakupis papeta. Geus kitu manehna maneku ngaraga meneng duka nyambat saha anu pasti manehna teh katembong babacaan macakeun hiji jang jawokan kieu cenah. Rep sirap rai bentak dunya caang narawangan. Tepedut nyingrai hahalang lenglang nyingrai lenglang. Bal aki santa nini santi bal hadir nyinglar pepedut. Bal aki santa nini santi bal hadir nyinglar warejit. Rep sirap rai benta bal aki santa nini santi bal datang ka dieu. Rep sirap rai benta bau aki santa nini santi bau datang ke dia. Rengse macajang jawokan gelebug angin di limbungan nyaut di mana datang nah hawa ngadadak tiris liwat saking. Atuh nu arayang ngahod-hod kebulusan jajaka santa mah menenerok tok huntuna oge. Geus kitu gelebug deui hawa sejen nu ieu mah karasa panas nyongkap. Atuh sadarea kapanasan jajaka santa ngadadak mandi ku kesang. Atuh para tugu roge sarua saluar awak mani boborot. Anu teu kuat mah kalau muka pakaian padahal harita teh wayah keur maju ka janari. Henteu ku ngusilila angin teh rarep ka Sugri. Malah kaayaan jempling ka bina-bina. Eueuh sora gagak, eueuh sora suit uncuing ka jangkrik-jangkrik ngalalak nyawa ka mandi. Eueuh kajadian naon sanajan cikeneh suranggana jiga anu nyambat dua ngarannya eta Aki Santa jeung Nini Santi. Tapi anu disambat teu katembong ngajirim. Ngan anu tetela suranggana biwirna ngabelengeh kituna teh bari neuteup ka Ki Sajiun. Ki Sajiun teh ayeuna mah teu ngedeng tapi ngadadak cengkat. Eta teh bari dibarungku tah getih tina getih anu lalambaran keluar sarupaning barang aheng kayaning cucuk-cucukan. Teh mimiti cucuk lauk tepi ka cucuk tutuwuhan.
Oge make aya keluar jarum kecos jeung awak kalajengking anu geus paeh. Hileud mani nampuyak dina dipanda sawareh mah geus buyatak buru. Mireungeuh kitu budak parawan anakna Ki Sajiun teh jajeritan bari midangdam abah-abahan. Gabrug ngarontok awak Ki Sajiun mireungeuh anu jadi bapana guyang getih. Manehna ngareret ka suranggana. Eta budak parawan teh jiga nu tugenah tur ngingu kacuriga ka suranggana. Meureun cek pikirna uri-uri suranggana maca jang jawokan jeung nyambat dua ngaran. Bapana jadi utah getih. Anjeun ulah malas pati ka abah. Da abah oge kapan geus eling, geus sadar jeung geus menta pangampura. Tapi nah geuning kieu bet malas kieu carana. Cek si budak parawan teh. Ngadenge kitu atuh para tugur jadi ngareret ka suranggana kabak ku panyuriga. Buaknya cenah suranggana malas kan nyeri ku jalan kitu peta. Ngan sama meh marehna sareng katrek nyampeurkeun suranggana ka buru nyarita manten. Menggeus cager ayeuna make silah. Tuh, geura ilikan. Beuteung oge henteu pati buncireung teuing pokna. Barang sadaya ngareret kana beuteung Ki Sajiun nya we, ayeuna mah beuteungna teh rada kempleng. Pokona mah henteu buncireung gede kawas tadi. Ki Sajiun oge kageteun mireungeuh beuteungna kempleng teh atuh dadak sakala manehna acong-acongan nyembah ka suranggana. Asa kaguturan madu asa kaurugan menyan putih. Kakar ayeuna kami mireungeuh jalma nu rek diberdaya kalah ka ngajahit nyawa. Duh, nuhun 1000 kali nuhun suranggana. Ceuk Ki Sajiun haben acong-acongan nyembah. Mireungeuh bapana acong-acongan nyembah si budak parawan teh jiga nu kaeraan. Era sabab tadi geus salah sangka tepikeun kanya campah ka suranggana. Hampura kami Ki Silah. Kami mah ukur jalma balelol bodoh teu aya kanyaho. Ceuk budak parawan teh. Anu kudu menta dihampura mah bapa sia nyai. Ceuk suranggana. Puguh kami ge henteu nyaho nah kudu kumaha menta pangampura ka Andika. Sebab Andika lian ti geus ngajahit nyawa kami teh. Oge geus mapohokeun dosa-dosa kami. Ceuk Ki Sajiun. Aya dosa anjeun anu masih keneh nerap Ki Sajiun. Eta teh dosa ka kulawarga anjeun. Geura pe inget-inget. Ceuk suranggana teu pupuguh jeung matak heran sakur anu ngadenge. Si budak parawan mah anu cikeneh ngarasa era ku salah sangka teh geus kerung deui bae. Kami henteu percaya pajah Bapak boga dosa ka kulawarga. Sarela ieu Bapak mah nyaah pisan ka kami sarerea. Ambu katut lancek-lancek kami diurus dihade-hade tepikeun ka marawatna oge. Ceuk si budak parawan. Ngadenge omongan eta budak parawan suranggana ukur ngagalenyu. Itu teh bari netep seukeut ka Ki Sajiun ari anu ditetep terus rasa. Tina ukur ngeluk tungkul robah jadi ceurik bari midangdam. Biangna hampura kami. Hampura kami geus nyebakeun nyawa sia ka genderuwo Gunung Koromong. Ceuk Ki Sajiun teu pupuguh. Gaur Ki Sajiun ceurik balilihan malah ayeuna mah make jeung lolongseran sagala jiga budak leungiteun cocoan. Ngadenge midangdam kitu atuh budak parawan jadi kageteun. Para tugur oge anu ngabandungan eta omongan teh sarua kagetna. Bapak, nah make nyarita kitu. Nah aku naon kitu maotna ambu teh. Cek budak parawan ngareret ka bapana. Anu ditanya kitu ceurikna Ki Sajiun teh kalah kabeuki nambahan. Hampura nyai hampura. Biang siapa lancek siapa eta kabeh alatan ku bapa disebakeun ka siluman. Heueuh. Ka siluman Gunung Koromong deuleu. Ka siluman Gunung Koromong. Ceuk Ki Sajiun sababaraha kali. Ngadenge kekecapan bapana sarupa kitu si budak parawan teh beuki tambah bingung. Tapi sanggeus hatena rada longsong Ki Sajiun mimiti wani buka Rusia. Cenah sawatara waktu ka tukang, sawatara tahun ka tukang rumah samanehna teh nyebakeun diri ka siluman Gunung Koromong. Kulo bakahayang anu geus tinekanan rumasa kami teh ngadatangan genderuwo Nyi Kelong Gelor anu ngageugeuh gua lawang di Gunung Koromong. Ceuk Sajiun. Nah boga kahayang naon atuh anjeun teh Ki Silah? Ceuk suranggana kerung. Nya rumasa harita teh hirup ka baku dengdam.
Kami nyeri hati kaki jongjo, kaki ginggi, ka aji mantri, oge ka anjeun pisan kisila. Ceuk Ki Sajiun. Suranggana ukur netep seukeut. Kami nyeri hati sabab ku ayana gangguan ti anjeun sadaya. Gerakan Ki Banaspati teh jadi kaganggu. Kaganggu na Ki Banaspati hartina oge ngaganggu perjalanan hirup kami. Kami apal meureun yen sarila ieu teh. Kami teh boga cita-cita hayang gede harta jeung hayang luhur pangkat. Ceuk Ki Sajiun deui. Saterusna manehna nerangkeun yen keheul ku polah-polah Suraganda sapara kanca. Manehna kolong ngadatangan Gunung Koromong sabab ceuk beja bisa mantuan jalma anu boga kararepet. Terus terang wae cenah ku ceuceub ka Suranggana sapara kanca harita manehna teh kolu hayang neangan teluh jeung sabangsaning walejit anu sakirana bisa nyelakakeun nyawa Suranggana sapara kanca ku jalan demit. Balaka wae ari kudu ngalawan adu hareupan mah. Montong borok kami anu sakieu hengkerna adalah Ki Banaspati oge henteu sanggup. Henteu sanggup nahan kekuatan anjeun sapara kanca. Keheul dumeh cita-cita teu laksana, kami jadi meupeus keuyan sabab anu jadi gara-gara tehnya anjeun sapara kanca. Kisilah balaka bae. Kami teh geus ngirim rejit ka jalma-jalma anu tadi ditojoan. Lianti eta kami ke Minang Saraya, kanyi kelong gelor, malah kahirupan dunya barana kami dibere paningkatan. Ceuk Ki Sajiun. Kumaha hasilna? Ceuk Suranggana mendeleng. Ari pakaya mah nya ningkat, atuh pangkat oge da samemeh geuring mah kungsi jadi tua kampung. Ngan mayarna mahal. Nyaeta sataun sakali kudu seba nyawa. Anu gagal ngirim merejit ka anjeun sapara kanca. Batan matih kadengen kalah kamalik ke diri sorangan. Sanggeus pamajikan tewas, budak sadua-dua jadi para siluman. Beteung kami mandayang saumur-umur da cenah kekuatan teluh teh malik ka kami. Ceuk Ki Sajiun. Ngadenge caritaan kitu, dadak sakala budak parawana kapiuhan atuh mireungeuh kitu mah sararea ribut papada hayang lulungan sasat papaheula nyangkeh anakna Ki Sajiun. Alik jang, keun ku amang bae diurusna ieu mah ya. Ceuk Tugur basa santarek mantuan ngaragayang. Tugur opatan kabiruyungan boga milik ngaragayang Nyi Parawan malah mah hideung dibawa ka pangkengna, hideng dibawa ka pangkengna. Cing atuh ka itu anjeun nyokot saya sak. Heuh saya sak herang. Jang didumkeun. Sakalian maot tiisnya jeung nyeuceuhan. Ceuk Tugur ka baturna. Oh, cing we ku anjeun. Keun cenah mah kurang. Rancetan. Ku kami da kami mah ieu paham kana runcat rancet teh. Ceuk nu dititah nyokot cai merot. Sadarea sasat hayang ngarancetan Nyi Parawan tur embung ari dititah nyokot cai mah. Halik sia mentongnya nyahoanan. Da aing ge apal sia sakabeh mah eueuh nu matung ngubaran batur. Ceuk Ki Sajiun rada cengkat bari ti popolotot. Geus kitu manehna ngareret ka Suranggana. Ulah kagok tutulung. Kami yakin siapa pasti bisa nyagerkeun si Nyai. Pokna bari satengah sumembah atuh Suranggana cengkat. Nu saja nyingrai basa Suranggana asup ka pangkeng teh. Budak Parawan anu pinareupna neuh nang karak bengkang teh walakaya teh dititeup sakeudeung ku Suranggana. Henteu naon, ieu mah ukur kapiuhan balukar ngalaman karewas anu pohara. Ceuk Suranggana. Kituna teh bari nyobaan ngarancet pigeulang eta budak Parawan geus kitu mah anu dipencetan teh pelebah memuncanganana. Teh sakara-kara Nyi Parawan teh nguniang hudang. Ngahulang sakeudeungan saterusna mangan gaur bae ceurik maneka nyerian. Ku Suranggana teh diantep we cenah beak piceurikeunana. Manehna mah paham pisan naon pangna eta budak ceurik balilihan manis sakitu pikeun nyerieunana. Basa Suranggana ngareret ka bapana kabireungeuh Ki Sajiun oge keur nungkuk beungeut bari ungkug-ungkugan. Jiga namah manehna teh oge sarua keur ceurik balilihan. Mireungeuh kitu Suranggana ukur bisa rumenghap malah pamustungan namah ngoleset teh eta imah. Kisilah neuk indit ka mana ayeuna sia? Ceuk Sajiun cengkat. Di dieu mah geus dianggap beres. Kami teh loba keneh urusin di tempat sejen. Tembal Suranggana. Tur bari jiga anu embung cacarita deui Suranggana langsung keluar ti eta imah.
Santa pungak pinguk ditinggalkan sorangan, manehna bingung kudu kumahanya peta. Rek terus-terusan ngaku dulurna Kisajiun da teu puguh ti mana raratanana. Malah manehna teh lat we poho kana rencanana rek pulang paling di eta imah. Nu mata kitu teh sabab hatena leuwih panasaran ku hadirna lalaki nu katelahna Suranggana. Manehna mah kakara nyaho ayeuna, tapi geuning ari batur wah maneh geus nganggap yen Suranggana teh lain jalma samanea. Sadarea maneh jiga anu ajrih kacida ka jalma anu ngaranna Suranggana teh. Ngan anu manehna leuwih panasaran mah sanggis ngadenge macajeng jawokan. Nah hajang jawokan teh eusina make nyambat Aki Santa jeung Nini Santi. Rarasaan mah asa manehna anu pangyahona Aki Santa jeung Nini Santi teh. Panu mata ngaranna oge Santa manehna teh sabenerna mah alatan nu jadi bapana hayang ngalap berkah ka eta urang pajajaran mangsa lawas teh. Tapi geuning aing mah meuni teu apal aya jang jawokan paragi nyambat Aki Santa Nini Santi. Geuningan ari Ki Suranggana mah make bisa kitu nya. Moal mah manehna leuwih apal meureun Nah ari Aki Santa jeung Nini Santi saha kitunya ceuk pikirna. Hatena ngarasa era, tapi barang jeung eta dina hatena keneh jorojo rasa ajrih ka Suranggana. Jauhna ti eta Santa teh make jeung hayang nuturkeun sagala. Nu matak sanajan bari teu tata pasini heula mireungeus Suranggana ingkah ti dinya teh, Santa oge buru-buru tuturubun. Becir lumpat dah hayang nuturkeun ka mana leosna Suranggana. Hanjakal anu diudag teh teu kapanggih bubuhan peuting teh geus mimiti meredong tur bulan geus mimiti tilem ka tebeh kulon. Santa teh antukna jadi kukurubutan da teu apal jalan atuh rek lempang teh jadi mandeg mayong. Sakabeung mah make ngarandeg salila-lila. Tah keurunda garandeg kitu hawar-hawar bet kadenge aya nu tulung-tulungan kadenge mah beh ti tebeh imah Kisajiun. Ngadenge kitu atuh Santa ruas lain bobohongan pamustunganana manehna ngabecir balik deui muru ka palebah imah Kisajiun. Ana datang ka dinya kaayaan merdong poek sabab kabeh cempor geus dipareuman. Naon make dipareuman jeung kusaha dipareumanana mungguh mantak panasaran keur manehna. Atuh kitu-kitu ku kituna Santa ngawani-wani maneh asup deui ka imah Kisajiun. Basa ngalengkah di patengahan anu jeduk teh sukuna nejeh awak jalma. Santa dongko bari cupu capa dinu poek hatena ngagebeg lain lulumayanan sabab eta teh awak jalma. Juga nama salah seorang ditugur ieu mah tugur ieu mah sieuna teh duh. Be, nah kunaon cenah golepak di dieu nya. Da eces maehna teh lain keur hees. Ceuk pikirna bari tetep cupu capa. Barang ngaragap kana babagean beuheungna karasa aya nu haneut ngalembere. Diambuan ku manehna leungeunna ambeu bau hanyir. Baru ieu mah getih geuning duh. Pokna samuha roshos. Panasaran Santa ngerondang bari meus-meus cupu capa ka hareup. Tetela di sababaraha tempat manehna ngarampaan awak jalma nu tinggolepak teu empes-empes. Atuh hatena bekitu tunggulan bae. Ngajudi yen ieu imah sakumna pangeusina teh geus taya nyawaan. Santa gagancangan muru pangkeng budak parawan anakna Kisajiun. Poek-poek oge ari kana pangkeng budak parawan mah apaleun kene. Nu matak sanajan bari tidak ada lagor oge manehna teu woleh bisa asup ka jero pangkeng. Didinya manehna uyup ayap deui gap pan awak anu nya haneut nya lemes. Ku manehna disasar ditungtung embun-embunan tapi katungtung suku eces ieu mah awewe da beda ngageleserna. Ngan hatena beuki kebek ku kareuwa sabab sanajan haneut oge tetela awak eta budak parawan teh geus teu oya-goya. Baru si oge nyai namahan pati ceuk hatena peurih. Anu leuwih peurih jeung mentegeg mah basara mora-mora ngagulusur kana awak babagean handap tetela geuning papakeanana teh geus awut-awutan teu pupuguh. Bajuna geus rangsak samping geus saroe. Boa mun kacaangan ku lampu mah awak eta layon teh geus buliglag teu kapindingan pisan. Rai bulu punduk jajaka Santa ti carengkat, leuwihna ti kitu manehna ngayak-yak taya tangan pangawasa. Sabot kitu ti luar aya nu ngajleng maka oncor. Santa anu keur ngayak-yak gigireun layon curing hak reuas. Tetela anu datang teh Suranggana. Waktu mireungeuh layon si budak parawan jiga keur didakeman ku Santa puguh we Suranggana curing hak reuas. Tapi anu leuwih reuaseun mah jajaka Santa, manehna hariwang Suranggana salah sangka ka manehna.
Nah ieu kabeh teh pagawean sia Jang. Ceuk Suranggana mungguh beki soak keur Santa sabab anu cik keneh dikarisi teh kabuktian pisan. Nya manehna teh geus katudingan. Sing Demi, kami teh rumah Sing Demi kami mah. Ieu lain pola kami, ceuk Suranggana bari tetep ngayak-yak. Suranggana jiga anu masih keneh cangcaya. Manehna ngadeuketan bari ngangkat oncor, cahaya oncor karasa beki caang dikaluarkeun, dikaluhurkeun teh. Atuh ayeuna mah beki eces mireunguh awak nu aya di dinya dina dipan teh. Nya we pakaian si budak parawan teh geus teu puguh rupa. Santa oge teg ngajudi yen eta budak parawan samemeh dipateni teh digada baheula. Baru tapi ka kituna kunaon sia? Boga gawe nista sarupa kitu. Ceuk Suranggana kerung. Dituding kitu Santa beki ngayak-yak bae. Hayang cacarita oge hese ka bina-bina. Nu bisa teh ukur biwirna we kunyam-kunyam. Mireungeuh kitu Suranggana jiga nu ambek ukur sakilat manehna nyerintil nyamperkeun Santa tur teu anta parah ngagamplang beungeutna. Hiu, gamplang. Solontot. Kebut awak Santa ti gubrak ka tukang satengah ngajol heula ku tarik-tarikna gamplangan Suranggana. Atuh teu mangga pulia Santa kapiuhan. Ngan sabot kitu ti luar imah ting corowok anu gogorowokan. Aya Rajapati euy, aya Rajapati euy. Cenah ting corowok. Suranggana reuas. Manehna muruk ka tepasnya we di luar teh geus rapang puluh-puluh jalma. Tuh nya, aya keneh geuning ulun-ulunna, hayu. Beresan ayo, hayulah. Urang podaran sakalian yeuh. Ceuk jalma deui saurang. Dijawab ku nu sejena. Podaran jalma jahat mah, podaran we atulah. Puluh-puluh jalma papaheula murut tepas bari ngamang-amang rupa-rupa pakarang. Kabeh oge niatna rek ngakalakeun Suranggana. Puguh we mireungeuh kitu teh Suranggana reuwaseun ka cida. Rek sapok-pokkeun nyebutkeun yen lain manehna anu boga polah mah tapi itu si Santa. Tapi eta niat teh dikenya deui ceuk pikirna naha batur bakal percaya yen anu milampah teh Santa nyaeta jajaka belaka senteng teh. Tapi deui lamun ditudingkeun ka jajaka Santa naha manehna yakin ka cida yen anu geus milampah jahat teh eta budak rumaja anu umurna ditaksir 15 tahunan. Suranggana rada cangcaya sanggeus tadi ngagamplang awak Santa. Waktu digamplang teh Santa saeutik oge henteu nyieun gerakan sakumaha ilaharna jalma anu boga pangabisa. Dina harti sejen Santa mah jiga jalma hengker anu teu boga kakuatan naon. Kabuktian geuning basa digamplang teh meni langsung ngajengkang satengah ngajol tur teu usik deui. Mun manehna sakitu hengkerna, nah sanggup manehna maehan tugur anu aya kana opatna. Angot deui manehna teh sanggup maehan kisah jiun bari terus ngagadabah anakna. Ceuk pikirna. Aing meni gagabah teuing nuding deungeun. Bari ayeuna oge aing teh meni sakitu gampilna keun aku panuding deungeun. Ceuk hatena deui. Sanggeus mikir kitu Suranggana gura-giru malik ka tukang asup deui ka patengahan. Geus kitu mah awak Santa anu masih keneh ngalumbuk teh disangke. Suranggana nejeh kana palupuh celeng ngajeng ka luhur. Awak Suranggana jiga anu ngajol ka luhur turun norobos kana lalangit. Terus mumbul ka luhur norobos kana hateup imah. Geus kitu mah celeng. Manehna nyangkeh awak Santa ajleng-ajlengan ngajauhan eta imah. Les ngiles kanu poek merdong. Ari urang lembur masih keneh gogorowokan ngepung imah. Kitu teh bari aya nu nyorowok sorana nengang sorangan. Tewak ki Suranggana, tewak ki Suranggana. Manehna geus ngajagal ki sajiun sapir umpi. Ceuk eta sora. Ngadenge eta panuding Suranggana nya heran nyareuwas. Henteu kabeh urang lembur apal ka manehna boh rupa boh ngaran. Tapi naha make aya anu nyorowok kitu. Ari reuasna anu cekeneh nyorowok teh sorana semu berat jeung peuyeuh. Malah ku ngadenge eta sora ngadadak pundukna muriding. Asa kungsi aing ngadenge sora kitu teh. Tapi nya saha jeung di mana? Ceuk pikirna semu ngarandeg. Hayang pisan manehna balik deui ku panasaran kana eta sora nu matak manehna ngajleng deui ka tukang sanggeus ngecakeun awak Santa mah. Atuh Suranggana ajleng-ajlengan deui nyampeurkeun ka lebah imah ki sajiun. Geus deukeut celeng manehna kana dahan kai terus hanjat kana ponclotna. Di luhur mah babari mireungeuh ka palebah imah ki sajiun teh sabab puluh-puluh obor rapang beranang.
Suranggana nelak-nelak saban jalma, tapi tina sakitu jalma anu ayeuh-ayeuhan saurang oge eueuh anu kumanehna dipiwano. Geus kitu jeleng manehna turun deui gewat nyampeurkeun leuwih deukeut tetela geuning sanajan geus ditelek-telek. Ti kadeukeutan oge ari anu kumanehna dianggap wawuh mah eueuh deui. Ngan ari anu ngogorowokan tewak suranggana mah tetep aya. Malah aya nama jumlahna teh beuki ngalobaan. Panasaran suranggana ngahaja nyampeurkeun kana gundukan jalma. Kecila, anjeun manggihan bapa maling kabur ka teh dieu, ceuk jalma saurang anu makal obor. Puguh we suranggana teh kideug. Mangkade, sadarea sing caringcing page kancing sing caringket page ikat. Tetela geuning anu geus marakayangan jiga jurig nyiliwuri teh. Siga setan mindarupa teh nguwak ngawe ka tentraman di sababaraha lembur teh. Eueuh deui walti suranggana. Cuk eta jalma kakarot. Suranggana? Saha ari suranggana teh? Ceuk suranggana pura-pura bodoh. Oh aing ge nyaho saha eta teh. Tapi pan cik keneh aya nu gorowokan. Pajah Raja Wisuna teh. Jalma nu katelah suranggana cenah kitu. Cuk eta jalma garo-garo teu ateul. Kitunya. Omong suranggana bari garo-garo teu ateul. Manehna mentegeg ka bina-bina. Tetel aya jalma anu nyiliwuri ka ieu lembur tur ngagederkeun pitena yen dirina anu salala ieu jadi Raja Wisuna ulun-ulun Rajapati teh. Jadol teh. Suranggana kutuk kendeng. Memang jadol pisan. Jalma nu katelah suranggana teh. Teu tugur, teu angin, nyieun reka perdaya. Teu tugur, teu angin, nyieun reka perdaya. Bancang pake di lembur urang. Nu mata kayu urang aprak. Bisi manehna nyumput dina sela-sela dahan kai. Bisi manehna ngadepong dina kolong-kolong imah. Atawa bisi manehna tarekel kana dahan kai. Mun kapanggih ulah asa-asa podaran we lah. Ceuk nu sejen bari songasongkeun bedog ka suranggana. Eta bedog ku suranggana ditampanan. Geus kitu mah blesat manehna oge milu lumpat. Ngan are manehna mah lumpatna teh ka tempat sejen darek nyampeurkeun awak santa anu tadi ditinggalkeun teh. Ngan basa anjog ka tempat tadi hatena heraneun ka cida. Baruk budak tadi teh geus eueuh geuning ha. Pokna comarita sorangan. Leng suranggana teh ulang mikirna hakamana cenah kira-kirana eta budak ngora ingkahna. Bahaya lamun manehna kacerek ku urang lembur. Heug ditudungkeun jalma jahat. Ceuk pikirna deui. Nu matak mikirna bisa kitu teh sabab suranggana ngarasa yakin yen santa teh budak ngora hengker anu balilu taya kabisa. Ngan kakarage mikir kitu manehna geus ngarandag deui dadak sakala jalan pikiranna dirobah. Keheula. Nah bener eta budak teh balilu taya kanyaho taya kabisa. Moal mah manehna teh akon-akon jeung pura-pura bodoh. Boa-boa nya. Boa-boa manehna teh sabenerna mah jalma jago ngan akon-akon pura-pura bodoh. Mun nya kitu aing geus katipu ku manehna. Ceuk pikir suranggana deui. Ku suranggana kapikir bisa bae santa teh pura-pura tatu tur kapiuhan digebuk ku manehna. Ngan waktu ditinggalkeun di tempat sunyi eta budak ngora teh boga kesempatan keur kabur ngajauhan. Lamun nya kitu, eta budak ngora teh bahayaeun ku aing kudu ditayangan deui lah, ceuk pikirna. Ari geus kitu mah suranggana teh bingbrit lumpat ngajauhan lembur tunggul kawung. Nyao muru ka mendi. Ngan anu tetela mah manehna teh nalungutik ka mana leosna jajakasan taluntana. Kasugri pamiarsa kasaturkeun hiji tempat jajakasan tangulisik hudang nyaho-nyaho manehna teh geus aya di jero guha anu cahayana ukuran remeng. Manehna cangkat bari reuwas geus kitu diuk salila-lila bari kerung mikir. Ari geus rada cenghar maka kara inget kana kajadian-kajadian samemehna. Inget yen waktu manehna keur ngagugulung layon budak parawan anakna Kisah Jiun ka imah Kisah Jiun ngagurudag suranggana. Datang-datang eta jalma teh batahaok leudeung manehna anu geus nyieun Rajapati di imah Kisah Jiun.
Malah teu anta para suranggana langsung ngagebug tepikeun ka manehna ngajahjar teu eling-eling. Inget-inget teh manehna geus aya di eta tempat. Inget-inget aing geus aya di dieu geuning, ceuk pikirna. Lang deui mikir, asa ku teu ngarti cenah tina anu tadina aya di jero imah kisajiun ayeuna bet aya di jero guha. Guha di wewengkon mana ieu teh, ceuk pikirna. Sabot keur huleng jentol kitu di tebeh ditu aya anu norojol, sanajan remeng-remeng oge tetela eta teh lalaki saurang. Saha eta? Ceuk Santa rada heran jeung rada curiga. Aing ieu mah, ceuk eta lalaki teh sorana anu semu peuyeul jiga anu netelakeun, yen eta lalaki teh umurna aya kana 60 tahunan. Aing ieu teh nya saha tuh? Ceuk Santa panasaran. Ayeuna mah rada ludeung da geuning eta jalma teh jiga-jiga lain rek ngamusuh ka dirina. Ngaran aing Kirowi, bujangna Pangeran Arya Damar, tembal Kirowi. Santa ngahulang sajongjongan. Pangeran Arya Damar? Pokna ngunyem. Ari Pangeran Arya Damar teh. Kukut jeung Arya berbangsa teh. Ceuk Kirowi deui. Ai Pangeran Arya Damar teh aki kukut jeung Arya berbangsa, ceuk Kirowi. Pikeun kadua kalina Santa mau ukur melohok. Arya berbangsa. Santa geus ngahulang deui bae. Har, nah ukur palahak palohok jeung anu bodoh si teh. Kapan ja teh bujang anyarna jeung Arya? Ceuk Kirowi pusing reungeuh nu gawena ukur calengap teh. Oh gitunya. Santa ukur ngunyem kitu. Heueuh, lain salila ieu sia teh bubujang jeung kakanjeng Arya, ceuk Kirowi deui. Sabot guntreng kitu torojol aya nu datang jangkung bangbang ngan leungeunang ngulapes duanana ka handap. Anu datang teh mamekal cempor, atuh ayeuna mah di jero guha teh rada kacaangan. Santa oge bisa mireungeuh yen anu datang teh nyatana lalaki anu sok tutah-titah teh ka asup sok nitah pulang paling ka imah batur. Inget-inget poho nah ieu teh nya kitu kungsi ngawanuhkeun ngaranna Arya Perbangsa ka manehna. Anu eces pamanehna henteu kungsi nginget-nginget. Mireung Arya Perbangsa aya di dinya meg hatena tugenah. Tugenah teh sabab saban dititah pulang paling saban aya bancang pakewuh Rajapati. Cikeneh pisan hese beleke muru lembur tunggul kabung teh ukur dipungkas ku gehger di eta lembur da aya Rajapati. Nu matak ayeuna tepung jeung Arya Perbangsa teh hatena rada mentegeg. Da basa tepung jeung suranggana mah mun geus aya kateg dina hatena rek pindah pileumpangan. Nya eta tina nutur-nutur Arya Perbangsa rek pindah nutur-nutur suranggana. Hanjakal kaburu aya kejadian Rajapati. Hanjakal kaburu aya pitenah keur dirina anu ngabalukarkeun suranggana nuding dirina anu geus milampah Rajapati jeung polah ngagadabah cawene. Ayeuna sanggeus disatru ku suranggana ujug-ujug geus aya deui di lingkungan jalma tukang tutah-titah teh. Dengar tina uing ayeuna bet aya di dieu, ceuk Santa ngareret ka kenca ka katuhu. Pletok bun-bunan Santa ditakol ku Kirowi, atuh puguh we Santa teh menalang da teu suka diteke ku teu pupuguh. Kunaon teu pupuguh? Teu gugur teu angin. Nege sira uing ha? Pokna muralang ka Kirowi. Bongan sia kumaha dicampelak. Kapayuneun Kanjeng Arya teu meunang cacarita songong. Uang uing kitu sia teh, ceuk Kirowi ngingetan. Santa ngahulang da ti mimiti tepung oge manehna mah geus cacarita songong jeung Arya Perbangsa. Oge teu ambek teuing. Tapi nah atuh ayeuna sanggeus datang aki-aki nu ngaran Rowi bet jadi mamala. Keun bae da karepna kitu. Ngan ku aing geus dihati-hati. Wuri-wuri manehna carita songong oge. Kudu daek nyuba dan kewajiban. Nyaeta neangan hakaneun keur urang. Ceuk Arya Perbangsa jiga anu ngelehan, tapi ditungtungan ku uncum ancam. Moal daek deui ayeuna mah. Moal, ceuk Santa nolak sapajodogan. Lamun mumul nya kari milih we. Mending kojor di jero guha, mending kojor di luar guha. Ceuk Arya Perbangsa ngancamna beuki tembres. Nah, ieu teh mun eueuh piliheun pisan.
Cicing di jero guha kojor, cicing di luar guha kojor, ceuk Santa nyangangang. Kaplok, Kirowi nampilingan pipi Santa kenca katuhu. Ubah masih milih cicing dia. Nyamual kojor di jero guha. Kitu ge mun taat ka aing, ceuk Arya Perbangsa. Kumaha lamun milih cicing di luar guha? Ceuk Santa nangtang-nangtang. Lamun eta lo dipilih, sia bakal kojor sanajan taat ka aing ge. Tembal Arya Perbangsa. Har, rahasa upama taat ka anjeun, uing tetep bakal paeh do cicing di luar guha? Ceuk Santa heran. Henteu dijawab ku Arya Perbangsa sabab manehna mah kalah ka ngalieu ka Kirowi. Terangkeun Gusti Rawi, ceuk Arya Perbangsa. Atuh daradad Kirowi teh nerangkeun yen di luar keur aya bancang pakewu sabab aya ulon-ulon kajahatan anu gawena resep maehan jalma. Eta ulon-ulon kajahatan teh katelahna Suranggana, ceuk Kirowi. Ngadeng eta beja puguh we matak bingung keur Santa kapan di lembur tunggul kawung mah Suranggana teh diugung-ugung salaku pahlawan, ceuk pikir Santa. Teu percaya basa uing ditunggul kawung teh uing tepung jeung jalma nu ngaran itu. Heueuh, Suranggana. Manehna teh sasat diugung-ugung dianggap pahlawan, ceuk Santa. Sia salah denge budak ngora, ceuk Kirowi. Geus kitu manehna neuteub ka Arya Perbangsa. Gusti, nah peryogi ieu mangkeluk teh dicandak sedang ngabuktikeun kajantenan saestuna ditunggul kawung. Atanapi di lembur mana bae, ceuk Kirowi. Cik bawa keluar guha eta budak teh. Sina loba luang, loba pengalaman. Ngan omat, aping, jeung riksa sing iatna. Ulah eta budak orang-orang geus jadi bangke, ceuk Arya Perbangsa. Atuh henteu talangke harita keneh Santa teh dikenyang dibawa miang ti jero guha. Kaluarna tina liang anu nyamuni pisan tepikeun ka moal kabireungeuh ku jalma saliwat. Anu geus aya di luar ngan belesat we. Kirowi teh lumpat satakerna. Santa mah mani kaget kabina-bina sabab lumpatna Kirowi teh mungguh tarik pisan. Ukur sakolepat geus aya ditungtung lembur. Hanjakal Santa henteu bisa nangenan ieu teh lembur naon. Ngan anu teteh lah harita eta lembur teh keur aya acara ngurebkeun mayit. Saha nu maot di lembur teh geus lah, ceuk Santa rungah ringeun. Engke sia bakal apal. Hayu we urang deukeutan. Ceuk Kirowi bari ngenyang leungeun Santa sinarada ngadeuketan anu keur tingrariung bari loba anu ngalang laung careuri. Jiga nama kulawarga anu maot teh, heueuh kulawarga anu maot nu careurik teh. Sanajan wewengkon Tanjung Siang teh geus kaereh ka Karatuan Sumedang Larang ka Sugri anu ngagem agama Islam tapi ari masyarakat di dinya mah tradisi dina ngurebkeun mayit teh masih keneh kapangaruhan ku tata cara karuhuna. Minangka bukti sanggeus layon diasupkeun kana jero kaluat, salah saurang anu pangkolot nama Jang Jawokan keur ngurebkeun mayit. Kieu cenah Jang Jawokan teh. Demi lawang bumi bukakeun lawang akhirat. Kubur iku panglirenan anane liren dikubur. Daleungdang mulih ti dunya mulih ka patarubanana. Retnu meneng retnu langgeng salalawase. Sadu bumi sangga badan kalebuh iku ka bumi. Tanpa tatapakan kang kari kang pasti bul cahaya berembul cahaya koneng bul cahaya bodas bul cahaya hideung los ka gunung ari rasul los ka bumi ari suci dan nyai mah tiasa nyandak salira dan nyai mah tiasa ngajingjing diri. Rengse macakeun Jang Jawokan bangingik anu ceurik maniti saban juru maniti saban tungtung. Malah teu kurang-kurang anu ceurik balilihan ngoceak maratan jagat ngacerit maratan langit oge. Kabeh midangdam jeung cerikan anu geus eueuh. Kajaba lalaki saurang anu gawena lajag lejeg bari leungeunna katuhuna nyekelan hulu bedog.
Malah sanggeus eje geler sababaraha kali anak gantawang tehnya campah jalma. Ulah sambat kan aya sia suranggana. Sanajan sia lumpat ke alak paul, tilem ka jero sagara, nobros bumi atawa nyumput tina liang cocopet. Sia moal burung disusul. Moal burung disusul sia ku aing. Pokna hohoak jeung sorana handaruan mantap ngagenjlengkeun jagat. Ngadenge anu nangtang kitu nu araya teh miluting corowok bari ngacung-ngacung pereup utamana mah anu ngarora kituna teh. Podaran di Suranggana, podaran we lah, podaran. Cenah saur manuk. Ngadenge sora anu ting corowok di dakasanta munggung rasa kaget. Nah kunaon urang lembur meni sakitu ciceubna ka eta jalma anu basa di kampung Tunggul Kawung mah malah dihormat ajrih pisan. Pikeun meupeuskeun kapanasaran atuh jajaka santa teh nyelengkeung tumanya. Duh kesila. Nah orang dieu teh mana ceceup-ceceup teuing ka jalma nu neulahna Suranggana. Nah naon kitu dosa manehna teh? Pokna. Ditanya kitu si lalaki barangasan teh murilang mani bolotot wae. Dasar sia mah meureun tukang otok ngowo teh nyaho di kaayaannya. Sakitu mata keunjelung dunya yar jagat teh piraku sia teh nyaho. Cok eta jalma barangasan bari muril-muril kumisna sakitu ipis oge. Puguru masa kami mah teu nakanyaho. Mana teu telepek oge. Ceuk santa tu genah dumeh disebut tukang otok ngowo taya kanyaho. Atuh darada nu ditanya teh nerangkeun yen jalma anu katalahna Suranggana teh geus jadi ulun-ulun Rajapati di sababaraha lembur kaasup di Tanjung Siang. Eta mangkeluk teh geus mah teh jalma anu teu tua teu dosa. Bari bandana dirampok. Sasat kada demes pisan. Eueuh emas maling samping, eueuh samping maling ikat. Eueuh pakaian maling hakaneun. Pasangu-sangu dipaling jeung bobokona. Anu matak ngenes mah dibamaehan para lalaki eta imah. Jaba ngagadabah kawarwatan cawene deui. Henteu cukup ku digadabah. Dareng si eta mah nyawana oge diala. Dasar labukeun genderuwo tah. Dasar labukeun siluman. Dah. Cok eta lalaki didutungan ku cumiduh saking ku geuleuh. Tak ieu buktina ieu. Jalma saopat-opat dipateni jeung budak cawene digadabah. Ceuk nu sejen nuduhkeun kana urugan taneuh beureum. Ngadenge eta panya campah bulu punduk jajaka santa mane muriding. Manehna reuwas ku itu ku ieu reuwas ku teu nyangka yen ulun-ulun Rajapati di sababaraha lembur teh horeng dipilampah ku jalma nu ngaranna Suranggana. Ngan anu manehna ngarasa aneh manaha deui polah maling hakaneun oge make ditudingkeun ka Suranggana. Dada rasaan mah anu paling hakadeun ti saban lembur mah nya. Di lelewek Tanjung Siang mah ukur aing sorangan. Ngan saban aing teh maling hakaneun heueuh. Sok dituturkeun ku pola-pola jahat anu leuwih gede. Ceuk pikir santa kerung jeung deg-degan. Sabot ulang-ulang kitu balarea mah Gusting corowok bari ngulang-ulang pakara. Podaran Suranggana lah. Podaran di Suranggana, podaran lah. Cenah maneh handaruan sorana. Sabat paciweuh kitu leungeun santa mah geus dibedol manten ku Kirawi. Belesat Kirawi lumpat tarik manis suat siat. Aduh rek dibawa ka mana jeung teh? Ceuk santa bari kekerceuman da panonna ka pareungpeunna. Sia rek dibawa ka lembur Tunggul Kawung. Geureuh naon anu kajadian? Ceuk Kirawi. Henteu kungsi lila teh eta geus anjog kawalungan anu misahkeun lembur Tunggul Kawung jeung kampung sejena. Sakitu aya sasak gantung oge Kirawi mah ngajeleng balungan manis sacorelat. Nu karasa ku santa mah ukur ngahyuk nebak beungeut na nyaho-nyaho manehna geus aya di peuntas. Aya ku aheng aki-aki pantar kitu bisa ngajeleng sakitu jauhna ceuk pikirna. Reka mana yeuna? Santa tumanyan teu sabar. Urang kasih si kuburan deui jiga tadi. Tembal Kirawi. Santa heran kunaon bet datang ka saban lembur teh ukur reka sisi kuburan wungkul. Ukur sakolepat geus anjog ka sisi kuburan di dinya mah geus kadenge deui nu tinggal laur ceuri. Keur nyengcerikan saha eta teh? Samemeh dijawab ku Kirawi geus hidang aya jawaban ti jauhna. Nyaeta ti sisi gundukan taneuh beureum ngajajar genep. Anu keur balilihan di sisi kuburan teh bari midang dam ge sunggut mah ngebamblam we nya campah batur.
Rasakeun sia Suranggana. Rasakeun sia. Cek hiji jajak kabelah kesentang mani kekerot huntuna. Menggeus Jang, menggeus. Menggeus mantong yang jerikan anu geus paeh da moal hirup deui. Cek aki-aki taweh woh bakat geus kolot. Jodoh pati eta memang pangeran nu ngatur. Tapi lain hatina orang hare-hare karena sabab-sabab anu ngalantaran geunana. Nyi Surti anak Ki Sajiun teh bebena kami teh. Malah bulan hareup mada kita nyaan. Ayeuna Nyi Surti palastra balukar pangguna sika siluman anu katalahna Suranggana. Kami teu ridho ngantep si Suranggana ngalalece ajen diri bebena kami. Ki hutang uyah dibayar uyah, hutang nyawa dibayar nyawa. Ceuk eta jajaka huntuna kakerot. Mireungeuh eta teh tenjoan santang ngabalieur henteu wasa ngabandunganana. Malah ari geus kitu mah manehna anu miheulaan ngajak Kirowi malar ninggalkeun lembur tunggul kawung. Di tengah jalan Kirowi nerangkeun yen gundukan taneuh beureum genep ngajajar teh eta layon tugur opatan. Layon Ki Sajiun jeung layon Nyi Surti anak Ki Sajiun. Jigana kabeh tiwas dipaehan dipateni ku si Suranggana. Malah ari budak parawan mah sameme dipateni teh make digadabah heula ku cara-cara parawan-parawan sejena. Anu aya di lembur. Ceuk Kirowi luhlah jiga nu ambek paselang jeung sedih. Ngadenge penjelasan sarupa kitu santaru mahuh bari luhlah. Kunaon pangna Suranggana nyieun pola-pola sarupa kitu nya duh. Piraku jiwana karasukan ku iblis mah? Ceuk Santa. Bisa jadi kitu, sebab ari geus jadi penyakit matuh mah hese diubaranana. Omong Kirowi ngagreyem. Geus jadi penyakit matuhnya? Ceuk Santa ngareret ka gigir. Kirowi unggek bari saterusna mah ngadongengkeun lalampahan goreng Suranggana anu resep ngalalece ajen diri awewe. Ceuk Kirowi da eta mah geus dibareto Suranggana kikituan teh. 5 tawa genep tahun ka tukang di wewengkon Tanjung Pura ibur kajadian pajah Suranggana ngagadabah pi pamajikeunana. Ceuk Kirowi. Ngagadabah pi pamajikeunana? Asa ku aneh. Tembal Santa curug-cerek herane. Uguh we keur jalma normal mah matak heran. Sakitu geus jadi calon pamajikan kolu digadabah. Tapi teu kitu meureun pikeun jalma anu geus katumpangan ku siluman mah. Heueuh pola si Suranggana contona. Nya kitu deui sanggeus digadabah teh dipateni taya ras-rasan. Ceuk Kirowi. Santa ngahulang salila-lila ngadenge eta beja aheng teh. Mungguh matak aheng cek ukuran jalma normal mah bet asa piraku cenah aya jalma jahat ka bina-bina kawas kitu. Memang saeutikna oge aya nu jadi marga lantaran teh di Tanjung Pura manehna teh kolu mateni pi pamajikeunana sabab ceuceub kanu jadi bapana. Ari bapana eta budak parawan teh dianggap dosa dumeh gabung kana gerakan anu dipingpin ku Ki Banaspati. Ceuk Kirowi. Pikeun kadua kalina Santa ukur ngahuleng. Ras manehna inget kana paguneman antara Suranggana jeung Ki Sajiun. Harita Ki Sajiun teh balaka geus boga dosa hayang ngabaruang Suranggana. Ari Suranggana kudu dibaruang teh sabab dianggap musuhna Ki Banaspati jeung Arya Perbangsa. Ngan ku sabab eta baruang teu metu akhirna Ki Sajiun menta hampura ka Suranggana mangkukna. Moal masa benerna Suranggana teh henteu mere hampura. Tur hatena mangundak-mundak meureunnya, ceuk pikirna. Eta jalan pikiran Santa teh diteruskeun deui moal mah cenah memang bener Suranggana teh males pati ka Ki Sajiun ku jalan mateni sakur nu aya di eta imah. Kami oge kungsi ngadenge sabaraha poe ka tukang. Yen Suranggana teh cenah musuh gerotna Ki Banaspati oge Arya Perbangsa. Ceuk Santa. Tah bener kitu. Jadi lamun masih hayang nyaho naon pangna leungeun Kanjeng Arya Komper teh henteu bisa digerakeun. Eta teh alatan dikaniaya ku si Suranggana. Tuh, sakitu jahatna jeung sakitu telenges nanya si Suranggana teh. Ceuk Kirowi. Bener kitu da teh. Ceuk Santa lir tumanya ke diri sorangan. Tapi lamun sia tumanyana ka si jenis nama kana tang tu bakal dianglas. Tur engkena ditudingkeun ka batur da kitu pagawean si eta mah. Ceuk Kirowi deui. Pikeun kasakitu kalina jajaka Santa geus ngahulang deui bae. Nu mata Kanjeng Arya omat-omatan sia ulah ngulamprang di luar guha.
Sababnya wasia oge kiri ancam-ancam ku eta jalma, ceuk Kirowi. Naon? Nah naon dosa uing? Ceuk Santa bengong. Ditanya kitu teh atuh daradad Kirowi nerangkeun naon panganan nyawa Santa bakal diancam-ancam ku Suranggana. Siatang tu bakal diboro-boro sabab secara henteu langsung sia geus nyahoeun kana polah-polah eta mangkelu. Ceuk Kirowi mata kerung keur jajaka Santa. Duh, nah pola mana anu kumaha anu uing nyaksian teh? Heeh, nu uing nyaksian. Ceuk Santa masih keneh kerung. Geua titempas ku Kirowi yen sanajan memang nya Santa teu nyaksian pisan tapi pan waktu kejadian Rajapati teh kabeneran Santa keur aya di eta tempat. Jadi cek panggil si Suranggana mah sia teh pasti geus nyaho kana polah-polah anu dipegawe ku manehna. Sangkan Rusia anggar katutup, akalna sia kudu kojor. Kumaha tah ngerti? Ceuk Kirowi rada maksa-maksa sabab jajaka Santa gawe teh ngan kerang-kerung bae. Sabot kitu ari Santa mah uteukna muter mikir. Cek rarasaan manehna puguh anu harita disangkan nyieun polah Rajapati teh nya manehna pisan. Sakurang-kurangna kitu anu harita ditudingkeun ku Suranggana ka manehna. Inget keneh Suranggana teh ngurunyung mekel obor barang mireungeus Santa keur ngagulung layon anakna Ki Sajiun anu ampir tataranjang sabeuleuh genjeurna. Suranggana langsung nyangka yen Rajapati teh dipilampah ku Santa. Ayeuna sadarea malah nuding Suranggana anu boga lampah jahat ya. Nah bener kitu. Manehna teu bisa mastikeun sabab can kasaksian inyang ku manehna. Ngan sanajan kitu Santa teu hayang bumela ka eta jalma. Kahiji wawuh ge acan, kadua ada batur ge lolobana mah nuding goreng. Jadi mun ayeuna manehna teu pupuguh nembongkeun sikap anu beda jeung batur, meureun bakal piriweuheun. Duh, tibatan aing nu dituding mah. Mending batur we tuh, ceuk pikir Santa. Sabot manehna ulang mikir kitu, Kirowi geus cacarita deui. Yen cenah Suranggana teh memang niatna mah hayang micin salasa. Nu mata polah jahatna teh sok ngabonceng kana polah batur. Togmolna mah si Suranggana teh ngabonceng kana polah-polah sia dina sok maling hakaneun. Maksudna lamun aya kitu kieu tang tu sia nu bakal katudingan mah. Omong Kirowi deui mungguh mata kereuwas keur Santa. Duh, baru nah nya kitu teh pokna maloho. Ari sia maneh hese dipercayakan omongan batur teh. Ceuk Kirowi cruk-crek nembongkeun kaheran kana polah Santa. Duh, tapi eta Kirowi maneh sagala nyaho nya. Nah di mana eta kanyaho teh? Jiga-jiga saela ieu teh Kirowi mah nu turutur polah uing atawa polah Suranggana. Ceuk eta Santa neuteub seukeut. Ditanya kitu mah Kirowi teh rada babalieuran. Ari sia atuh ulah nganggap enteng ka aing sanajan nya umur aing geus tunggang gunung ge ari pangabisa mah moal eleh ke budak ngora. Buktina bae ayeuna geuning sia teh gawena ukur riba wae ku aing. Gawena ukur tunduk ka aing. Ceuk Kirowi teu pupuguh ambek. Santa mah ukur neuteub we. Sia kudu percaya yen mun sia teu bareng jeung aing kana kojor sia teh. Jadi mun ayeuna sia salamet teh eta ku sabab si Suranggana sieun ku aing. Ceuk Kirowi. Dan waktu manehna nyarita kitu teh make bari rurat tererer sagala sanajan sakararetan oge. Pamustunganana ka Sugri Santa teh balik deui ka jero guha sakumaha kahayang Kirowi jeung Arya Perbangsa. Ari di jero guha teh geuning lain ukur Arya Perbangsa jeung Kirowi bae. Sabab Santa oge nangenan horeng di jero guha teh oge aya aki-aki bongkok anu sukuna pehong teu bisa diajegkeun. Beh dia kakara manehna di bejaan yang eta teh aki-aki teh jalma lain samanea. Baheula mah anjeunna teh pangeran di Cirebon anu kawilang gede wibawa. Tong boroning sahandapeun dalah anu saluhureun oge pada ajri. Ceuk Kirowi nerangkeun. Duh, nah atuh ongko pangagung anu dipika ajri ku sasaha. Tapi ayeuna hirup kana mondok moek di guha rupuh duh. Ceuk Santa polos. Ngadenge Santa tu manya kitu Kirowi molotot jiga anu kasigeung. Ari sia kapan tadi aing nyarita? Yen eta teh bareto kajadianana. Pokna. Tapi Santa mah keukeuh panasaran. Duh, tapi kesila. Sanajan nya eta teh kejadian bareto,
Tur ayeuna Pangeran Arya Damar teh henteu jadi pangagung deui. Mun nya mah dipikeun ajrih meureun ayeuna oge tetep we dipihormat-hormat. Meureun tetep ayeuna oge cicing teh kudu di karaton. Manya mana kudu nuan di jero guha medem kieu bari dahar oge sakabaran-paran. Ceuk Santa Kerung. Ditanya kitu Kirowi rumenghap. Nya bener sia teh jajaka anu balilut tanya ka nyaho. Geura ieu dengekeun atuh ari acan ngarti mah. Ari dina hirup mah memang urang teh sakapeung sok ulah sok salah tetenjoan. Jalma ulet sakapeung sok jadi sangsara. Ari jalma kedul sakapeung sok jadi beunghar. Pon kitu deui jalma bodoh sok jadi senang, ari jalma pinter sagala bisa sok jadi susah jeung sangsara. Geura ku sia ilikan sok kaparengkeun aya jalma jahat hirupna aman eueuh anu guna sika. Tur sabalikna aya jalma cager bener jeung pinter hirupna malah sangsara jadi korban kejahatan. Ceuk Kirowi. Santa neuteub seukeut. Tah eta teh naon hartina euy? Tah hartina jadi henteu mustahil pangawak Gusti Arya Damar sareng Gusti Arya Perbangsa teh anu sakitu pinterna, anu sakitu jujurna jeung anu sakitu bumelana karahayat pamustungan mah nasibna teh jauh leuwih goreng batan jalma jahat. Gusti Arya Damar jeung Gusti Arya Perbangsa mah anu jujur hayang bumela karahayat nasibna kalka dibaberik di arah-arah nyawana. Tapi keun kakuduna susulumputan ka jero guha. Sabalikna ari si soranggana mah jalma jahat, jalma cunihin, purah mobok, purah ngarampok, purah mukakeun androk. Hirupna kalah pada muja, pada munjung, pada ngagung-ngugung. Tah kitu deuleu. Kureka perdaya politik teteh nu alus jadi goreng jeung nu goreng jadi alus. Ceuk Kirowi panjang lebar. Santa ngahulang. Cing ari sia ngakukeun diri jalma jahat atawa jalma bener. Ceuk Kirowi. Da Santa cicing bae. Duh, nya meureun jalma bener we. Tembal Santa ragu-ragu ngajawabna. Tuh, pan kejadian pisan. Ceuk Kirowi meni asa bener. Duh, nah kumaha kitu? Heueuh, buktina geuning sia teh hirup balangsa. Kurang lembur dibabari rek dikan nyaya. Malah ku si soranggana oge rek dipiternah jadi tukang maehan jeung tukang ngagadabah awewe. Kitu len. Kitu len. Ceuk Kirowi maksa-maksa ngayakinkeun. Atuh Santa teh unggek-unggekan sanajan ragu-ragu oge. Tah kitu euy. Urang teh sadarea sabenerna mah jalma anu sanasib. Nasib urang sarua nyaeta dikakaya ku deungeun Gusti Arya Damar jeung Gusti Arya Perbangsa teh. Nasibna keur dikakaya ku jalma anu ayeuna baroga kakawasaan. Aranjeunna teh ukur nganti-nganti mangsa be, sabab sadarea kudu percaya kana takdir. Takdir teh lir ibarat kikiping pada ati. Sakali aya di luhur, sakali aya di handap. Ayeuna keur aya di handap bahwa esuk bageto mah bakal ngajaul aya di tempat anu pangluhurna. Ceuk Kirowi. Pikeun ka sakitu kalina Santa ukur ngahulang. Ke. Ari kisilah teh duduluranna Gusti Arya Damar? Ceuk Santa ngareret. Ah, teu hir teu walahir. Atawa duduluran Gusti Arya Perbangsa? Ah, angot deui. Tembal Kirowi. Duh, tapi naha atuh? Mana ku bela-bela teuing jiga anu aya kauntungan wae. Ceuk Santa. Ari sia nah bomela ka batur teh kudu aya kauntungan wae. Ceuk Kirowi molotot. Nya henteu salawasna kitu. Ceuk Santa ngaderet. Tah geuning sia ge ngarti. Omong Kirowi bari saterusna nerangkeun riwayatna. Naon pangna manehna satia bumela teu wani ninggalkeun nu jadi dununganana. Ceuk manehna sasati keur ngorak keneh manehna teh geus kumawula ka Arya Damar. Waktu Arya Damar keur kumawasa di Cirebon sasat manehna teh nampak kasenangan. Aing teh jalma satia satuhu, panitah atawa panyarek anu kumaha bae ti Gusti Arya Damar henteu weleh dilaksanakeun. Kajeun dititah teuleum kana kolomberan, kajeun dititah ngadahar barang rurujit, manehna henteu bisa nolak. Sabab geus karasa pangasih dunungan ka manehna. Ku sabab kahayangna sagala digugul
atuh Gusti Arya Damar teh sagala bro-broan ka aing. Jadi asa pira aku mun ayeuna mah ayeuna nyieun keur anjeunna keur katalang sara ditinggalkeun ku aing, ceuk Kirawi. Tambah nati eta ayeuna Gusti Arya Perbangsa geus janji yen mun aing tetep satiasa tuhu, mangka di mana anjeunna ngajaul deui jadi jalma nu kawasa di tanah Sunda. Aing oge moal dibepohokeun, tangtu cenah bakal diberi anugerah anu tan wiwilangan, ceuk Kirawi. Sakitu Gusti Rempot teh masih kene baroga cita-cita badagnya, ceuk Santa heran. Ditanya kitu Kirawi geus ambek deui bae. Ari sia ngahina teh mani beak karap. Sia mun kadanguan ku Gusti Arya moal teh dibeakeun eta bangus teh, ceuk Kirawi hohoa. Santa ngahulang deui eureun obrolan teh bana bae Arya Perbangsa ngurunyung ti sedong guha sejen. Nyamperkeunana bari meral keaingan teu bisa kukuliatan bae da meureun leungeunna ngulahek teu walakaya. Lain ditetahyangan lebokeun eta Santa teh, ceuk Arya Perbangsa ka Kirawi. Jiga anu estafet bae Kirawi ge langsung marentahkeun ka Santa. Geuwat ka itu, maro sato leuweung. Kade kudu manggihan menceknya. Mun bisa mah nu ngora, ceuk Kirawi. Santa geus rek indit tapi dipegatan deui. Kade poho kudu bari ngalah bebetiannya. Nah Gusti Perbangsa masih keneh teu tuang dugang daging nun. Pokna bari ngareret ka Arya Perbangsa. nya nyobaan we saeutik mah lah. Tapi kita ari bebetian mah anggar ulah pohonya. Tembal Arya Perbangsa geus kitu mah Santa geuwat ngaleos. Ayeuna nu aya teh kariduaan nyaeta Kirawi jeung Arya Perbangsa ka Sugri. Gusti Perbangsa, nah urang teh bakal tetep ngukut eta budak, ceuk Kirawi rengku. Jika nama kana kitu, urang teh kacida butuhna ku jalma sejen. Ku kituna si Santa urang latih kawiraan sabisa-bisa, tembal Arya Perbangsa. Nah urang teh moal anu jiga ngukut maung Gusti. Maung teh nuju alit tamah nurut, namung ari tos jalugjug mah sok ngarekep da teh, ceuk Kirawi hariwang. Eta kumaha bisana urang ngukutna. Sia ge ayeuna geus jadi maung kolat. Nah ngarekep ka Damar, ceuk Arya Perbangsa ngareret. Direret kitu Kirawi sumembah mamandapan. Gusti sanes jisim abdi wangkelang atanapi henteu percanten kana kemampuan salira. Namun ulah teuing dipapandekeun antawis jisim abdi sareng eta budak. Jisim abdi mah tiba budak oge parantos satiasa tuhu tur teu wantun wangkelang. Namun ari eta budak mah katingalina teh mungguh lingas. Wangkelang rewel tatanya sareng teu percayaan. Kaemut nu kitu mah kabiasaan awon anu engkena bakal malindes ka urang, ceuk Kirawi. Sok sing bisa we sia ngalatihna. Anak maung anu hese dilatihna ku nyere atuh ganti ku beusi meunang meuleum. Dicepret ku beusi meunang meuleum mah meureun tapakna ge moal leungit tur salawasna bakal jadi paringatan keur anak maung, ceuk Arya Perbangsa. Kirawi rumenghap. Pamugi ulah rengat galih kana ieu pertarosan. Kunaon salira mani tukuh hoyong ngagunakeun eta budak dina mayunan si Suranggana nun, ceuk Kirawi. Basajan ari alesanna mah. Eta dume si Santa nyebutkeun di wewengkon Lemah Putih tur apal ka wewengkon Gunung Koromong, ceuk Arya Perbangsa neuteup sakararetan ka Kirawi. Waktosna seep ka sugih pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heulanya, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kasehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.